Suka gue langsing ya tadi poyok sama si Akang. Isukan maganti ngaranti jadi Japar. Japar naon? Japar teh jahat parab. Dahar lah ieu teh lah. Enak sih nama ieu teh, berang-berang kieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, eta manehna malah geus dahar deui. Ya heeh atuh Akang da dahar deui da ayeuna teh geus beurang ieu teh. Kakara tadi nempo dahar teh geus dahar deui. Ya Allah, eta awak geus gede kitu. Isukan maganti ngaranti jadi Japar. Japar naon? Japar teh jahat parab. Erek mah diet naon tuh sepor kos batur. Ieu mau kaberang dahar wae. Japar kakara ge erek ngahoak geus diomong kitu. Hah, tepureun dahar mah we. Jaan teh kakak ngambek dasar malah Japarwati. Boga salah kita hayu moyokan ayeuna geus moyokan cenah awak teh mani badang cenah heuh kitu urang teh badat nya oge nya badat atuh urang cobaan sepor susu ganang we sepor suka gue langsing ya tadi poyok sama si Akang. Kernaon eta pemajikan? Malah kernaon? Ya keur sepor atuh cenah me awakna teu gede teuing cenah kaos batur. Temu gak kira-kira ieu mah. Adi sport teh make bajuna sing bener. Ya atuh sing bener make bajuna, make legging, make training sing seksi. Ieu mah daster anu parantisari dipake sport, dipake ka dapur. Ieu mah di tempat-tempat teh ciga onel-onel keur miluan karnaval. Hayu we, ieu mah ka pamajikan teh moyokan geus aya ondel-ondel deui teh. Urang teh nurutkeun manehna. Cigerah manehna teh ulah hayu we moyokan. Pampeserkeun erek legging, erek training oge ulah hayu we bisa moyokeun. Jung indit atuh ka mana bawa training, bawa legging ka dieu jeung pamajikan senam teh. Ieu oge yo sepatu teh murah tuh. Nyeri dipake senam teh. Pameserkeun geura nu alus ulah hayu we bisa moyokan ka pamajikan teh. Justru alus make sepatu nyeri teh meh tereh ngabakar lemak na. Batur mah make sepatu besi. Dasar salaki koret ngamodalana henteu moyokan heueuh pamajikan dah olahraga mesti poyokan deui we koret bisa moyok